katresnan dusu sepurang duaan endahna kacita kembang rasa dirurung bara cinta. Harita wanci sareupna hawan-hawan aya sora semunu ngahudang rasa ngalirkeun di pikiran. Tidak nalang
langgeng salami harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng kerduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salami harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng kerduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salami harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng kerduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salami harita wanci sarepna hawan-hawan aya sora semunu ngahudang rasa ngalirkeun pipikiran hati kacida nalamsa
siksa nalangsa daya kendata lengitkeun kudagan duka ka mana leosna debun sareupna ditenan ka perih hati ngentengan rasa angkeun nandang unggara batin kasiksa nalangsa daya kendata lengitkeun kudagan duka ka mana leosna. Sakit dikini menenangkan anjing hianat cinta tak kini mundi payunan anjing sakit tu dedena si goreng sauker kedong dikenutupan sakit dikini ditenangkan pami anjing yang diwaran bikin nutup pandangan urang-urang anu satia padahal disatukan ngabagi cinta jenggengan
munrek pake kanya tayak duan residunya dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia ngahiji nepi kapati. 5 bulan bebarengan rasa cinta ngarekahan anggai mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan keracunan hati pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira tiring mua erek titir umurku sedih jeng kaperi. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia ngahiji nepi kapati. 5 bulan bebarengan rasa cinta ngarekahan rasa cinta ngarekahan keracunan hati pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira piring mua erek titir umurku sedih jeng kaperi. Mun sakira piring mua erek titir umurku sedih jeng kaperi.
janinten di para